Three, two, one, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceng, ayeuna kami mulang ti Bandung nyimpang heula ka Sumedang heuh. Mantap. Tah lamun ka Sumedang teu meuli tahu Sumedang can Abdol. Anu asli Asli ye. nu mimiti aya Ye. Jadi kunaon Sumedang teh terkenal sebagai kota tahu teh ti dieu mimitina teh tah ti tahu bungkeng ieu. Tahu bungkeng teh geus aya di tahun 1817. Legend pisan anjir. Satahun sabar Sahabat leuwih nya 1000 1817 geus aya tahu bayangkeun bungkeng teh. anjing. Aki maneh ge uyutna ge can aya berarti. Heeh nya. Di bawah penjajahan ieu. Yalah pokona mah sasakalana asal muasalna rek dicaritakeun di selanjutnya nya. Nama urang cobaan heula heueuh. Tah tongko heueuh pokona mah subcrot. Like, share, jeung follow Instagramna @nyenyong_ceng mun teu buduk anjing. Ieu teh tahu bungkeng teh lokasina aya di Jalan 11. Di Jalan 11 April. Asli Sumedang ge mah nya, bener nya. Jalan 11 April nomor 53 Sumedang, asli Sumedang. Mantap, mantap. Ayo tuluy tuturkeun video urang datang Oke, aya di pokona mah baraya nyoh anu di Sumedang, oke bere nyaho nya lamun aya tempat di nu sajana. jelas kudu bisa nge-DM atau di komentarnya. Bisa lah. Oke, orang langsung cobaan beli tahu Sumedang. Mantap. Tah, ceng langsung lah, mulai lah tahu Sumedang. Ini mulainya. Ah, terus ayat aja. Goreng lah, boleh lah. 2 bongsangnya. Oh yos. Yos. Nah, ceng, kebenaran tahuna keur digoreng heula dadakan supaya haneut nya. Jadi urang kudu ngaraguan heula ya teh. Tah tempo anjing ya. Daya tahan tahu bungkeng anjing. Setia menjaga tahu legendaris anjing. Asli ya Sumedang tahu anu pertama aya di Sumedang teh ieu. Anu sijina mah nya jigana narurutan gitu. Anu leuwih apalna si Aa lah kunaon perbedaanana, bahana dan lain-lainna si Anu bakal ngajelaskeun. Urang soalnya teu apal paham pisan. Nu orang asli dia mah anjing si eta si Tiis teh. Nah, kayak jadi lamun misalkan yang di dahar di dia mah teu enakeun lah tempatna ge soalna nya sederhana. Jadi ya mah khusus yang bener-bener tahu Sumedang asli oleh-oleh yang kaimah marane gitu. Ya seperti gila tepatnya memang benar-benar kudu jang dibungkus ya mah lain jang dahar ini dia jang dahar di jalan atau jang oleh-oleh keluarga maneh nu di imah gitu cek. Ya tempatnya ge jigana geus heula soalnya si tempatna katingali bangunan-bangunan baheula kitulah. Oh, dong. Oh, tahu bungkeng teh. Jadi sasakalanana asal muasalna Sumedang disebut kota tahu teh di dieu cenah. Cek babeh urang mah. Ka urang mah. Jadi pada tahun 1800-an hiji warga keturunan Tionghoa ngaranna Ong Kino masuk nyinan tahu jo. Nah. Sok nyinan tahu tah duluy nya keur keluargana keur pokona mah can dijual asalna mah dijualnya 1800-an teh. Tah duluy we salah sahiji anakna Ong Kino nyaeta Ong Bungkeng
anu anu cicing di Cina datang ke Indonesia. Hayang nyobaan tahu ieu. Datang lah pokoknya mah ka dieu ka Sumedang, papanggil lah jeung kolota gitunya lah. Jeung keluargana lah nya. Keluargana tatuluy nyobaan tahu buatan bapana. Si Om Bungkeng teh nyobaan tahu buatan bapana nyata Om Kino. Tatuluy nah cenah tahu ieu mah buatan bapana teh rada beda jeung tahu-tahu di Cina jo. Ieu mah leuwih bentukna leuwih leutik, jeung leuwih gurih. Jadi nyawe si Om Bungkeng teh boga ide yang ngabisniskeun ieu tahu. Saat dulu si Om Bungkeng teh tidak melajari resep, dulu cara ngagorengna, cara ngolahna, kedelaina dipelajari kabeh. Dulu didagangkeun, tadi mulai 18 17. Ieu teh mulai didagangkeun teh tahu bungkeng teh. Kunaon? Anu nyieun tahu bungkeng ieu boga cita rasa anu kuat, anu ngeunah. Kuncina teh aya dinu kedelaina teu jeung cai taneuna. Jadi kedelai anu dipake tahu bungkeng ieu teh kedelai naon lah, kedelai lurik kitunya kedelaina teh. Ting kumaha pokona mah beda bae jeung kedelai anu saja. Lah, berarti lamun tadi cek cai taneuna beda, berarti mau bisa dijieun di mana-mana. Eta pisan makana tahu bungkeng teh anu teuing nya pernah muka cabang jeung teu mah. Pokona mah anu rasana stabil mah jadi dia di Sumedang. Karena caina dinangke tina pengolahanana ngaruhna teh. Padahal sok loba caritakeun geuningan. Naon sih loba aya tempat dahareun, tempat usaha ongko di tempat nama ngeunah tapi misalkan muka cabang geus sajen gak kurang ngeunah gitu nya. Ya, karena beda caina teh. Beda caina teh, beda tempat beda cai lah. Kedelai mah bisa dibawa ke mana-mana. Mungkin bisa, tapi cai teh bisa ngebobodoh. Jika kadang-kadang bakso Tasiknya, bakso Tasik geunah di Tasik mah kadang-kadang muka cabang di luar rada kurang, itu lain teu ngeunah rada kurang lah gitu. Nah, tahu bungkeng teh. Menurut riset yang orang baca mengalami masa-masa kemasan teh tahun 1880-an jo. Keur macih-macihna teh anjing. Tapi dimulai ka dieu 2000-an ka dieu rada kurang cenah teh mungkin daya beli masyarakatna turun nya. Orang lagi usaha lah. Nya. Teuing memang loba dahareun anu aneh-aneh zaman ayeuna mah. Tapi ieu cita rasa tetap terjaga. Jo. Pokoknya mah kamu mana saya mulai oleh-oleh asli tahu Sumedang hadir ke jalan naon bieu teh? Jalan 11 April nomor 53 Sumedang. Suara nya mata kami teh ngabejaan bisi aya nu nyaho naon sih Sumedang teh disebut kota tahu teh ieu mimitina teh jarahna teh tahu lain aya tahu mah pasti saya tapi terkenal gitu. mimiti terkenal mah Sumedang jadi kota tahu teh ieu jadi kau bayangkeun di tahun 1817 dagang nepi ka ayeuna lamun teu ngeunah jeung boga cita rasa mah bangkrut atuh. Coba ya Gus hampir sahabat bertahan tok Suara mantap suara pisan tantang tuh anu saja ge usaha bisa kieu nya sok ayeuna nya urang tanya start ieu kesan-kesanna ieu ceng kesan-kesan ngadar tahu di dieu teh mau mana dapat soalnya asli pertama aya tahu Sumedang teh ieu gitu cenah cek si Abi dijelaskeun lah urang teu nyaho pasti da aing lain orang dieu ngan intina mah ieu tahuna ngeprosna ngeunah lembut pisan atuh geus pugu jeung gurihna euy ngeunah tah ceng recommended ieu bener-bener recommended tahu Sumedang jadi marane pokoknya lamun maneh erek meuli oleh-oleh atau jang gaya men di jalan hayang berupa ning tahu Sumedang dia datang ke jalan anu asli, anu bener. Aduh jadi terabai. Anu bener-bener. Terus di dia geceng teh aya tahu unggul, aya leupeutna bisi maneh lapar naon-naon. Kan anu kurang di cobaan mah ya tahu unggul lah da urang kan penasaran hayang apa tahu unggul. Tah meureun sakitunya ti baraya jang baraya nyehnyo ti kami lamun aya deui rekomenan di Sumedang rek naon wae ge bejaan kurang rek dina komentar rek dina DM teh jadi masalah pasti kurang didengi
tong poho di naon di subscribe, di like jeung di share, follow oke Instagramna @nyehnyo_ceng. Ingat heuh omat dahar sangwan. Nah gitunya cengnya. Nama orang lanjutkan dari perjalanan ke kota-kota selanjutnya. Karena mau ngopi ulah tahu Sumedang. Nah, Kayak gitu welahnya, mangih deui lah di kota-kota selanjutnya.